Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patebang di Salam Sim Kuring Irfan Safrudin. Dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di kota, kumaha daramang? Alhamdulillah pami damang mah. Bang di sareng Sim Kuring dina acara anu sakumaha biasa orang diajar di bahasa Sunda. Baiklah, sebelum melanjutkan ke pembahasan atau ke materi bahasa Sunda, bagi teman-teman yang belum mengerti bahasa Sunda sama sekali, silahkan untuk terjemah atau translate ke dalam bahasa Indonesia, ada di caption ya. Silahkan nyalain captionnya, settingan caption di YouTube-nya silahkan dinyalakan, nanti akan keluar pilihan terjemahan. Sementara dari saya membuat dalam bahasa Indonesia. Jika ada dari teman-teman yang ingin membantu membuat terjemahan ke bahasa selain bahasa Indonesia, saya sangat berterima kasih. Oke, sebelum dilanjutkan kembali, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Kemudian silahkan untuk di like ya, dan juga di share, dibagikan kepada teman-teman agar yang mau belajar bahasa Sunda juga bisa melihat atau sama-sama belajar bahasa Sunda. Dina episode ayeuna urang ngabahas singgetan dina bahasa Sunda. Salasna istilah-istilah singgetan dina bahasa Sunda teh rea pisannya. Seueur kabagi numutkeun kategori sewang-sewangan nya, upami diterangkeun ayeuna mah sigana lalieur nya moal ngalarti. Tah ku kituna ayeuna mah urang diajar anu sederhana wae atunya. Pasakirata nyaeta basa heuheureyan anu meunang ngira-ngira tina hiji kecap anu hartina kira-kira deket jeung kanyataan atau kaayaan tina eta kecap. Contona rea pisan, di antawisna calana, di pancal salilana. Aya oge contona cileuh, kecil-kecil tapi geuleuh. Aya deui dokter, tukang kuda kodok anu kotor cenah mah kitu kiratana teh. Aya oge dasi dipake dina dada supaya aksi jelema merejel tina beuteung emak. Aya oge guru bahasa kiratana digugu jeung ditiru. Jadi menjadi guru nya kudu gugueun jeung tirueun murid. Aya oge tamu ditata jeung dijamu. Nah, lamun orang ulin ka imah batur kudu jadi tamu anu ditata jeung dijamu, tapi ulah jadi semah. Naon ari semah? Semah mah ngahesekeun anu boga imah. Tah eta saeutikna contoh tina bahasa Kirata. Sebenarnya rea pisan dina bahasa Sunda contoh bahasa Kirata. Coba ku saderek-saderena tuliskeun dina kolom komentar supaya kayak ku pribados sareng ku anu lalajo kana ieu video tiasa maca nya, sareng tiasa terang naon deui bahasa Kirata anu aya dina bahasa Sunda. Salajengna salian ti bahasa Kirata aya oge anu disebut kecap memet. Nah, naon ari kecap memet? Nyaeta kecap anu asalna tina kalimah atawa omongan nu dipondokeun ku jalan nyokot bagian engang aksara nu dipentingkeun tuluy dihijikeun ngajadikeun hiji kecap anu anyar. Contona seperti ngaran-ngaran katuangan anu tos sakumaha biasa, saperti comro, oncom di jero, misro nu amis di jero, sukro suuk di jero, batagor baso tahu goreng, comring oncom garing, jasuke jagong susu keju, misda nu amis jeung lada, cireng aci digoreng, cilok aci dicolok, cipuk aci jeung kurupuk, gehu toge jeung tahu. Tah eta contona anu disebut kecap memet. Coba tuliskeun deui contoh-contoh anu sanesna nya, contoh anu sejenna di kolom komentar. Nah, ieu dijadikeun catatan kade pahili antara kirata jeung kecap memet. Ai kirata mah kalimah heuheureyan nya, kecap heuheureyan, kalimah heuheureyan anu diwangun tina kecap anu tos aya gitu istilahna nya, kecap na tos aya. Hari kecap memet mah justru dipondokeun di gabungan kata, istilah namanya gabungan katetan tina sababaraha kecap, diringkes di cokotan engangna gitu atau hurufna dijadikan hiji kecap anyar. Tah eta nya
Tah rupina sok itu wae pembahasan ngeunaan kecap atawa basa Kirata jeung kecap memet. Mudah-mudahan tiasa nambah pangaweuruh orang, nambah wawasan orang ngeunaan bahasa Sundanya. Hanya kekayaan atau keragaman dalam bahasa Sunda seperti itu. Oke. Nah, kumaha upami videona kaanggo, videona menumutkeun saderek-sadayana sae, mangga atuh di like-nya, ulah hilap di like, oge ulah hilap di subscribe-nya, didukung dengan cara subscribe. Oge di share ka rencangan ka dulur-dulur ka baraya ka sadayana supaya sadayana tiasa diajar oge orang sasarengan, diajar bahasa Sunda. Atuh simkuring oge da sanes ahli tina bahasa Sunda, sanes anu jalmi anu sampurna tangtosna seueur pisan kakirangan sareng kasalahan, mangga dikoreksi di komentar wae, di bebenah gitunya. Da ieu mah orang sasarengan, namina oge orang sasarengan diajar. Rupina sakitu bae anu tiasa kapiatur dina episode ayeuna. Orang lajeng deui, mudah-mudahan aya kasempetan orang lajeng deui dina episode anu salajengna. Hatur nuhun tina perhatosanana. Simkuring Irfan Saprudin amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya anu di kota, dulur-dulur dina episode berdoa kalau keluar gitu kan, dihandap kalau keluar. Eta kecap memet mah justru dipondokeun kata-kata kecap-kecap ngaran anu